Wilujeng Nyakseni. Cigawiran nyaeta seni tarik sora Islam Nusantara anu asalna ti Desa Cigawir, Garut, Jawa Barat. Tembang Cigawiran miboga ciri khas anu membedakeun sareng Cianjuran atawa Ciawian. Salianti miboga cengkok jeung karakter anu khas, Cigawiran oge tiasa disebutkeun salah sahiji produk seni tur budaya hasil akulturasi di antara agama Islam sareng budaya lokal. Tembang Sunda Cigawiran berkembangna di lingkungan pasantren sareng dijadikeun media kangge dakwah. Cigawiran diciptakeun ku Raden Haji Jalari. Awal berkembangna di lingkungan kulawarga pasantren jeung biasana tembang ieu diajarkeun saatos beres ngaji. Dina awal periodisasina, syair tina Cigawiran kacida leket sareng syiar Islam. Dina perkembangan anu salajengna, tembang Cigawiran leuwih dikenal ku masyarakat luas di luar pasantren. Kusabab usaha-usaha anu dilakukeun ku sababaraha tokohna nyaeta Raden Abdullah Usman, Raden Muhammad Isa, Raden Muhammad Amin, Raden Iyet Dimyati, sinareng Raden Agus Gaos. Dina syairna ngagaduhan tema anu janten leuwih luas, nyaeta ngandung siga kritik sosial, papatah, pergaulan, anu ngabogaan sifat humoris jeung dakwah Islamiyah. Jenis tembang Sunda ieu henteu diiringi ku instrumen musik, kusabab lahirna di pasantren. Kasenian ieu dipengaruhi pisan ku sosok ulama sareng cenderung kukuh kana nilai agama jeung tradisi anu kuat. Dina Cigawiran kita yang unsur-unsur dalam pelajaran ngandung ayat 48 alasan agama. Dan ayat unsur agama Islam dina pelajaran. Kau kemudian Cigawiran bangunan kapela kami dina Cigawiran kalau pas mainannya.
jangan kayak gitu ngomong mulai terus orang ngayong ngomongkeun ke masyarakat yang seni sunat teh endah pisan di antaranya orang ningali kabeungharan seni sora di luar kabeungharan seni sora seger kabeungharan nah deh dengan ninanya ada tebari sama satu nah deh you know kita agak ada tahunan baheula mah unggal bulan ayeuna ayeuna 2 bulan kapayun alaladirnya kurang kira langkung 20 Februari urang ngayakeun pagelaran Apun Gencai monolog Apun Gencai dina versi bahasa Inggris di haturanna kita naiknya 2 sasi kapayun insyaallah ya pakai nama yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.